Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng simkuring mangenang beo. Hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Kamari teh neme dugi ka dinya mitranya. Atuh hayu urang sami-sami bandungan kumaha lajeng aya carita wilujeng ngadangukeun burung. Beres mandina karas awak Mang Emus teh seger, geus teu dari gede. Koloyong bae muru deui nyampeurkeun ka rohangan tengah. Nu katingali sakitu legana, kasambak ni Kartika teh keur diuk we dina kursi. Barang ningali Mang Emus datang, jung jengkat. Terus pok eta nyi Kartika teh cacarita. Atos Kang siramna Kang. Atos nyi. Aduh. Awak akang seger ayeuna mah. Jaba seungit kieu teu bau badot lah. Halah. Nya atuh ari tos ibak mah raos Kang. Kantun istirahatkeun. Teras naon kitu nyi? Nya. Urang silih pependek wae atuh Kang. Hayu Kang. Urang ka kamar. Tu palih ditu parantos sayogikeun Kang. Hugu we. Ngadenge kitu kaget pikeun Mang Emus mah. Teu sangka nyi Kartika teh beut sonagara kitu kamanehanana kapanan. Panggih ke kakara. Si Nyai masuk ka mana wae teueun teh. Ulah ngabanyolan akang Alah, pokona mah belas keur nyi lah. Saur saha atuh Kang? Abi banyol. Laras api mah serius Kang. Sukarela resa baraga nyengakeun badan sakujur ka Akang. Kapan abdi bala kami harap Akang jadi salaki abdi atuh Kang. Tembal Kartika bari maledogeun imut pangirut. Mesem anu ngandung harti. Samalah jung cengkat. Geus kitu teh teu antapara di ngarangkul nangkep kana awak Mang Emus. Bageuh nakar puguh we Mang Emus teh nepi ka rengha paranjung. Getih nangali resu-reser ngagolak. Ngahudang rasa birahi na. Naonan ieu teh nyi? Aduh. Nya aduh, akang mah daek pisan jadi salaki nyai. Tetapi kaheula nyi, kapan kudu katalian heula ku akan nikah tuh. Wios atuh Kang. Derbe atuh Kang ayeuna oge. Abi mah pasrah sumerah. Mang Emus salaku lalaki anu normal. Manehna teh teu bisa nahan kana gejolak nafsuna. Keheula nyi. Aduh, ke atuh nyi ay. Aduh, ulah di dia atuh nyi bisi aya nu ngintip. Aduh, der pamiarsa teh kabiteun. Ais Nyai, hayu ang ka kamar nyi lah. Hayu atuh Kang. Hayu enggah urang didap kasuka. Urang ngambah sagara kabagjaan ngumbar kasuka silih templokeun ka Asi. Ayeuna urang cacapkeun Kang. Urang jongjon di dieu mah jauh ka ditu ka dieu atuh Kang. Urang paduduaan. Rek sapoe sapeuting oge mangga Kang. Alah. Hayu nyi, hayu. Koloyong luaran teh arasup ka salah siji kamar anu aya di eta imah. Ting rek naraon eta dua insan teh nu balabu dina nafsu nganggu gudag. Tapi satutasna dari ladak dumadak kadenge sora Mang Emus anu ampun-ampunan. Ampun nyi. Sabenernya teh. Aduh, tulung. Kadenge sora Nyi Kartika anu nembalan. Cicing atuh Kang, ulah kabur. Ayeuna urang geus jadi salaki pamajikan Kang. Kudu sakudana Akang teh ulah nolak karek hayang abdi Kang. Nya tapi saha nya teh? Saha teh?
Nah jadi kieu nyi. Cek Mang Emus, maneh teh ngarasa kaget. Teuing kunaon ningali naon? Kapan abdi teh Kartika, Kang? Nah kumaha kitu abdi ayeuna, Kang? Ih. Mang Emus kawas anu ngabidi-gidig. Sedengkeun harita kayaan eta Nyi Kartika ngadak robah wujudna. Anu matak pikasieun pikeun Mang Emus mah. Iap ka dieu atuh, Kang. Rungrum abdi, enggal geura rungrum abdi, Kang. Aduh. Ampun nih. Tobat, ampun nih. Tetela bener we Mang Emus teh kawas anu manggih kasieun. Ari kitu nama sabab awak Nyi Kartika teh jadi robah. Kaluhurna awakna kawas awe geulis. Tapi kahandapna mah kawas oray. Aya sisitan sagala rupa. Alah. Jadi kieu teh. Jadi kieu. Katingali Mang Emus. Bangun anu soak naker. Begetna pias panona celong. Tapi Nyi Kartika teh harita teu malire kana kayaan Mang Emus. Cicing atuh, Kang. Hayu urang teraskeun, Kang. Maknya elehan atuh, Kang. Hayu. Mang Emus katingali geus luut leet kesang ting corolok kesang tiis masihan awakna. Tapi dalah dikumaha teu bisa kukumaha dirina aya dina cangkraman eta Nyi Kartika. Bakating ku soak jeung sieun les wae Mang Emus teh nepikeun ka kapiuhan teu inget di bumi alam. Kira-kira wanci isuk-isuk Mang Emus nu tadina ngagoler we dina kasur empuk. Di aya di hiji imah anu gede. Katingali kiwari mah ngagoler dina luhureun jukut garing. Teu jauh ti eta tangkal kiara. Cahaya panon poe jeung recetna sora manuk ngahudangkeun Mang Emus tina kapiuhanana. Nya Mang Emus teh beunta. Aduh. Ampun. Ampun. Cek Mang Emus masih keneh ginggiapeun keneh. Barang manehna kumpul pangacianana. Tetela di dinya teh eueuh sasaha. Kamana ai Nyi Kartika teh nya? Aduh. Jeung di aing dapet nyampak di dieu geuning. Araraneh teuing. Mang Emus secengkat langsung barang manehna rurat reret ka sagigireunana. Barang ningali ka sagigireunana manehna colohok kaget di be. Saab katingali di gireunana teh loba perhiasan emas tinggal oler. Nah ya emas geuning. Anya ieu perhiasan. Alah, di mana deh? Aduh, nah aing teh jadi di dieu deh. Kaman ari imah gede, alah. Aduh, ararane imah. Teh jauh ti tanggal kiara geuning. Ieu emas bener ieu teh dauh. Si aing salah tetempoan di baya. Mang Emus teh gigisik we kana panonna. Tapi tetela anu aya di sagigireunana teh tetela emas. Terus we diilikan, bener we eta teh mangrupakeun emas asli. Alah, bener pisan ieu teh emas. Aing orang rawuan ieu teh. Aduh, di mana atuh nya? Cek Mang Emus bari jeung manehna kebek ku rasa kakaget. Saterusna eta emas anu ngalayah ti sagigireunana teh di rawu. Terus manehna teh neangan wadah. Alah, di wadahan ku aing ya. Kana naon deui ibadahna duh. Aing buntel we ya. Kebenaran baju teh make dua ya. Buka hiji. Bajuna teh dilaanan. Geus kitu mah dipake muntel eta perhiasan emas. Aduh. Aneh aing mah pugu ge. Mas di mana pikitu ragrak di langit mah. Bet aya be ka ayaan teh. Matak araraneh ke aing mah. Aing ras inget
waktu tadi peting. Alah, aing teh kadon hees jeung juri geuning. Aduh. Mang Mus manehna culang cileung ningali kasabduna tempat. Eta tempat memang sepi, eueuh jalma anu lar-lar riwat. Geus kitu mage molan teh dicacak we ku Mang Mus. Mun manehna bingung kudu ka mana nya lumampah. Ka mana atuh aing kudu lumampah ya? Adah. Keun ari kakak susah mah ayeuna aing geus kaubaran. Ieu nimu mah sakilo bana. Aing teh tangtu bakal leuwih beunghar tibatan kamari kaya kieu mah. Tapi aing teh kudu ka mana atuh? Piraku kudu balik ka lembur samoja mah. Inggis aing dicuriga. Kumaha lamun kanyahoan aing pada ngepung ku urang lembur. Engkak cilaka aduh. Mang Mus manehna sabil. Manehna bingung kudu nangtukeun sikapna kumaha cenah balik di kalembur Samboja atawa kudu neangan tempat atawa pilemburan anu anyar. Nya aing leuwih hade neangan lembur anyar lah. Pikeun bubuara we kitu lah. Keun ku aing urang ngadengkeun imah deui we anu agreng. Nya aing kudu neangan lembur anyar. Barang manehna teh leumpang be. Rek neangan lembur anu sakirana bisa dipaket pikeun tumatep pikeun Mang Mus. Kadenge aya sora anu tanpa katinggalan. Ayeuna sagala kahayang andika geus kacumponan ku kaula. Wayahna tiap malam Jumat Kaliwon kula bakal datang nepungan Andika, Mus. Kebeg atuh Mang Mus teu rewaseun. Nah sora sahadi be cenah aya sora tanpa jirim nu cacarita ditujukeun ka manehanana. Saha teh? Aduh. Naon maksudna teh? Bejakeun ka kuring. Kaula Kartika teh anu tadi peuting babarengan jeung anjeun. Wayahna antara kula jeung anjeun geus aya tali anu moal hama bisa dipisahkeun deui. Kaula anu bakal nyumponan ka hayang Andika dina ngawujudkeun cita-cita. Tapi wayahan Andika kudu nurut kareng hayang kaula. Anu sakumaha tadi dibejakeun ku kaula. Kartika. Jadi ieu teh Kartika. Terus ka mana atuh? Bet imahna ge kapan leungit? Anjeun bisa dipeuting tumatep di padumukan kaula. Ayeuna Andika geus aya di alam di manusia. Ngan bae ku kaula geus dibahanan eta perhiasan emas. Pek pake wujudkeun ka hayang. Tah kitu. Oh, jadi eta emas teh ti nyai nya. Alah. Tapi kumaha ya? Nah benar. Ieu teh emas asli. Tangtu we atuh bener. Keur kaula anu hese perkara urusan harta banda. Ku kaula mah sakret netra ge bisa kahontal. Gampang nakar. Asal Andika kudu nurut kana kahayang kaula. Nya mangga. Ingat, lamun Andika nepikeun kalunca-linci loncat mulang udar tendali gadang. Nepikeun ka ingkar janji tangtu kaula bakal nindak Andika. Mangga. Mang Mus akhirna manangtukeun sikapna. Manehna kudu narima kana nyataan. Sadar kana kayaan lamun manehna teh nurut kana kahayangna Nyi Kartika. Tangtu we manehna teh bakal cilaka. Kitu deui. Perhiasan emas nu geus dipibanda ku manehanana tangtu we cenah bakal lapur. Aing teh kudu narima kana kanyataan we kan bae lah. Berarti si Kartika teh lain jelema. Aduh. Moal ipri mah kitu. Tapi kan bae lah. Aing meleupas ku tuyul. Ayeuna kan bae lah. Dibantuan ku ipri oge. Penting mah aing senang. Yang ni bisa mulangkeun ka nyeri ka si Selud. Ku aing arti tanyakeun we lah. Nah bisa manehna mantuan.
pikeun mulangkeun ka nyeri ka si Selut gitu. Cek gerentes hate Mang Mus. Manehna aya maksud pikeun maksudna. Mudah-mudahan we cenah teh Kartika teh daek ngabantu pikeun balitungan ka si Selut. Alah keke nyai kan urusan kesenangan mah. Urusan harta banda ya ku akang geus ditarima. Tapi perkara kahayang akang ieu teh Pek geura bejakeun hayang naon deui atuh. Tangtu ka kaula teh bakal dicumponan. Ulah teh hayang mulangkeun ka nyeri ka jalma anu ngaran si Selut. Anu dina waktu kamari-kamari geus ngaganggu kana usaha kuring. Malahan mah kuring nepikeun ka lunta-lunta, nepikeun ka sangsara ge gara-gara si Selut. Jadi mugi we nyai teh bisa mulangkeun ka nyeri ka si Selut. Mun bisa mah paehan we sakalian lah. Jadi kitu kahayang Andika teh. Hek bae ku kaula bakal digugu, bakal diturutkeun eta kahayang. Ngan kade omah tiap malam Jumat Kliwon kaula bakal datang ke tempat Andika. Geus ngarti meureun kahayang kaula. Nyai nya. Atuh ari geus nya tujuan mah. Kana kahayang Mang Mus eta sora di Kartika anu teu katingali ciri nu teh les bae. Geus teu kadenge deui ku Mang Emus. Itu deui Mang Mus manehna teh neruskeun lampahna be. Rek ngajuk-juk neangan lembur. Nya aing teh kudu nerusin lampah lah. Sugan we ti dieu aya lembur anu bisa dipake nganyer keur aing. Pikeun netep. Nya geus kitu mah Mang Mus. Beral bae manehna lumampah. Rek neangan lembur teh. Teh kacaturkeun di jalana. Kocapkeun barang tepi ka salah sahiji lembur. Manehna teh bungaheun pisan. Tetela lembur teh kawirang gede. Di kajauhan keneh geus katingali rentul suhunan. Ieu lembur jiga nama ye. Nya lah. Aing rek asup ka jero lembur eta we lah. Barang ngadeukeutan sisi lembur. Karasa beuteungna teh lapar. Aduh, uteng aing kekarepekan kieu duh. Hayang dahar aduh. Kamana atuh aya warung gede kitu? Nya aing kudu neangan warung kayak kieu mah. Kudu sasarap heula yeuh. Mang Mus teh manehna teh gura-giru we. Muru ka sisi lembur, asup ka jero lembur anu dipangheulana di teangan teh ieu hati warung. Kesian beuteungna heula we anu geus karasa kekarebekan menta eusi. Barang katingali aya warung, Mang Mus teh curinghak bungaheuna keur. Itu geuning warung tuh. Sampeurkeun lah ka ditu tuh. Sekalian we aing rek ngobrol, rek nanyakeun ngeunaan ieu lembur. Koloyong bae Mang Mus nyampeurkeun ka eta warung. Kabeneran warung teh keur sepi. Eta warung ditungguan we ku salah saurang nu boga warung. Nyaeta awewe kolot. Kitu deui nu jadi anakna. Da ari salakina mah nu katingger ka mana bawa keur balanja. Sampurasun. Rampes. Sok pangga calik. Bade ngarasakeun naon ieu teh tuang atau napi ngopi? Cek nu boga warung. Rek dahar we lah sekalian. Jeung ngopi. Sok wi lah. Yeunkeun. Nya mangga antosan sakedapnya. Cek eta nu boga warung, urang giru we. Nyogikeun jang daharna eta Mang Mus. Aya saha mak? Itu aya saya mah. Nya nu rek kadon dahar nyai. Sok bantuan emak ye. Cek eta nu boga warung itu akan jadi anak. Atuh geus kitu maka kaprak-kaprak we. Dihogikeun malahan mengahaneutkeun dengan sang anu sakirana geus tiis. Da hayang nyugemakeun ka nu meuli. Barang geus beres eta alas teh diasongkeun ka Mang Mus. Mangga ye. Mang,
Iya tos beres kantun dituang atuh. Alah nyanyi nuhun Ji lah. Sok geura dituang. Di mana sareng saha ieu teh? Cek eta si Ibi itu banyak ka Mang Mus. Alah nuhun. Ngaran abdi teh Mus. Abdi teh puguh ge ti lembur anu jauh ti dieu. Karya teh nya kahiji lapar gitu. Rek dahar we kitu tadi teh. Keur nenangan tempat pangcicingan ieu teh. Sugan di dia anu rek ngajual imah gitu. Kuring denger butuh imah. Oh, jadi kitunya. Jadi nuju milarian bumi gitu. Sakuka beneran atuh imahna pupuh lembur terek dijual hiji cenah mah. Oh. Nah bener eta teh Bi. Teu jauh ti dia kitu imahna. Ih, nya teu jauh atuh. Da deukeut ti dieu mah. Kabeneran. Eta Pak Olot teh boga imahna teh 2. Jadi tetawarkeun ka urang dieu, tapi da nu sanggupkeun mikeun meulina da imah teh gede. Tantu we hargana teh yang anu mahal. Keur kuring mah teu jadi masalah lah sabar-sabar oge. Nu penting mah menang imah rek dibeuli lah puguh ge teh. Eta don gumbara we teh. Mata ingkah ti lembur oge. Hayang ieu teh. Munya hayang mangpalerkeun nu jadi pamajikan ayeuna geus tilar dunya puguh ge. Cicing di lembur mah inget wae teh Bi. Cek Mang Mus. Manehna teh ngadon ngabohong we. Teu ngabejakeun perkara anu sabenerna. Oh, jadi gitu kutan teh jadi nu jadi pamajikan teh meureunnan ngantunkeun nya. Lah bener pisan lah. Teu kuhan teu nasib teh nepikeun ka cida-cida teuing. Kana leban kudu jadi pamajikan kuring teh puguh. Mata koe hitung-hitung sugan we atuh ari pindah lembur gitu bisa kapopohokeun ieu teh. Oh, nya kitu gue ku abi bakal dibejakeun kanu boga imahna nya. Dianteur ka pupuh ieu lembur. Ka Pak Olot hari nya ari emang rek eta mah rek miharep ka eta imah kitu. Januhun we atuh ari kitu malah. Atuh ari geus kitu mah Mang Mus emang dahar oge manehna teh regreg. Sabab incaranana teh lah geus meunang. Di eta lembur nya imah anu rek dijual. Beres dahar atuh Mang Mus teh bener we manehna teh main tadi anteur ka si bibi warung. Ulah sekalian ulah kagok ieu we atuh lah. Ayeuna mah anteur lah. Kuring ka imahna Pak Olot. Nya daek Bi. Nya hayu atuh urang anteur ka nyai dagoan sakedeungnya. Ieu Mang Mus urang anteur heula ku emak. Cek nu boga warung. Manehna pamitan heula ka nu jadi anak, koloyong bae. Mang Mus jeung si bibi warung teh nepungan ka Pak Olot. Barang tepi ka pakarangan imah, si bibi teh uruk salam. Sampurasun. Rampes. Di jero imah aya nu nemalan. Klutrak pantai dibuka aya naon? Nia anjum. Aya perlu ka kami teh. Laras Pak Olot ieu teh puguh ge. Ieu cenah nu bade naroskeun bumi. Nah, laras kapan Pak Olot teh bari ngica bumi teh ya pangintan. Bener. Sok liap ka jero. Cek Pak Olot bungaheun pisan. Tapi injum teh dibarengan ku jalma anu rek nanyakeun imah. Tangtu we cenah rek meuli imahna. Aya sok tadi di dinya. Ke. Sareng saha ieu teh? Napangkeun. Abi Mus. Puguh dongkap ka ieu lembur teh puguh we ngahaja nuju milarian bumi kitu seun. Margi hoyong ngalih lembur. Daradan bae atuh dicaritakeun ku Mang Mus alasanana.
Atuh paolot teh manehna umut-umutan ngadengekeun atau ngabandungan kana caritaan eta Mang Mus. Bade jeung ngerasa bunga tetela Mang Mus teh manehna terek meuli imahna. Wih, kitu kotan teh nya. Harunya teuing atuh. Nya kabeneran. Imah terek dijual hiji. Nyampe kowe di wantun mah duitan dek itu. Perkara harga mah kanggo abdi mah teu jadi masalah Olot. Nu penting mah gawe abdi ditampi di lembur. Kitu deui mudah-mudahan abdi betah di lembur. Iya, tang tu we ditarima mah. Ya syukur we hari sanggup kana hargana mah. Pek bae geura duitan. Atuh geus kitu mah Mang Mus kitu teh langke. Manehna teh ngasongkeun emas anu ditunda dina gembolanana. Puguh we keur Pak Olot mah manehna mah dicolok kaget. Nah, cenah teh make duit, make emas cingga tingali. Dina gembolan teh emas teh loba. Ke. Nah teu ngebantun artos ieu teh. Jang. Kita geni galak ku emas. Sami wae lah. Keun we nu penting mah ieu dipeser we atuh. Ke emas akan tuh diica we ku Pak Olot. Dietangkeun kana harga emas we kitulah. Sabaraha gramun kitu-kituna eta kana pangaos bubi teh. Urang ieukeun we, urang etang-etang. Nya atuh nya kitu malah heuk bae. Pak Olot manehna teh nya tujuan. Kitu mah dihitung we harga imah sabaraha. Jeung harga emas sageramna sabaraha dikali-kalikeun. Geus kitu mah sabaraha emas diasongkeun ka Pak Olot. Ya nuhun ya diterima ku bapaknya. Ayeuna mah imah teh geus jadi milik Ujang. Ku nama Ujang sing betah cicing di lembur. Nyalah sami-sami Pak Olot. Tah ye Bi. Yang bibi ya. Ya buburu nganter kuring ya. Ceuk. Eta Mang Mus bari ngasongkeun sababaraha gram emas dibikeun ka Binyum. Puguh we atuh Binyum teh mah diatoheun. Manona katingali molotot tingali perhiasan emas teh. Euleuh nah laras kitu ieu teh. Mang Mus kanggo abdi. Nya tuh kiraku nah teu daek dibere. Sanes kitu nya nuhun we atuh ari dibasihan mah. Ditampi ya. Bercecirikna mani di rontok atuh. Eta emas anu didampaleungeun Mang Mus teh. Ayeuna mas beres. Oleh mana Ibu Minati ada deh. Aduh. Abi teh hilap teh ditinggalian heula we bumi-bumi kumaha mana satuju we kana hargana. Nya aduh. Kumaha teh jual beli teh. Kawas meuli ucing dina jero karung atuh. Tidak tang tue lah sesuai harga malah. Itu urang tingali ya. Ceuk eta Pak Olot ngajakan ka Mang Mus pikeun ningali imah nu rek dijual teh. Barang dilikan teh heula. Imah teh gede. Mang Mus ke sugema. Cocok pokona mah cocok lah. Nya tuh hari geus kieu mah jadi ieu teh imah kuring meureun. Timiti ayeuna kuring teh dicing di dieu ya. Nya Jang sok sing betahnya lah. 2 hari ieu imah teh jadi milik Ujang. Bapak mah balik dewe teh. Keun we nanaon mah. Sagalana bebeja ka Bapak. Nya nuhun Pak Olot. Anya atuh abi gerek uih we teh Pak Olot. Nya Mang Mus nuhun pisan ya katampi. Ceuk Binyum. Atuh Binyum jeung Pak Olot mah pamitan we. Balik deui ka imahna. Sedengkeun Mang Mus teh kiwari mah geus aya di imah anu anyarna. Manehna ngilikan di jero eta imah berilik-ilik. Keun we gege ku aing bakal direnovasi sia. Pokokna mah ieu kudu leuwih alus tibatan imahna Pak Olot. Aing kudu jadi imah nu pang alusna ieu pangangrengna pokona mah malandingan lah. Keun we semoga imah anu agreng mah
Jeung deui aing teh kudu ngawasa di ieu lembur, kudu turut taat ka aing, ceuk eta Mang Mus. Manehna teh bari diuk we dina palupuh gogoleran da puguh imah teh can aya eusian, can aya pangeusina. Ku aing ge dirobah sa imah teh ya. Diruag lah. Dikeun lah. Nama aing bikin penting bisa dari heula we di imah. Geus kitu mah ngagoler we Mang Mus teh. Manehna ngaeureurkeun kacape bari ngalamun ngabayangkeun kayaan-kayaan anu bakal kasorang ku manehanana. Euleuh mitra. Waktos tanya parantos tanya kapan deui jageula urang tuna jajara carita. Si sudut bala di siluman begudu ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang anunkeun tina sadaya parantosanana. Hapuntenna tina segala kekiranganna tangtos selepat, tangtos seri kirang malah manarjanten hiburan bae. Atuh mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.